Dang, tayo ke dang. Naon jang? HP segala tenda dirinya gitu. Kerenyin video mang ya. Sok heureuy sia mah. Video terjadi, HP beja tutung nama. Keur mah hiji nate. Duh, kumahanya pak. Acisna can aya pak. Nyunkeun waktos dia tuh pak. Tiasa teu. Soalna ayeuna bener-bener acan aya acisna. Mun tiasa mah nyunkeun waktos deui kitu, samingguan deui. Ku abdi diusahakeun pak, insyaallah minggu hareup mah aya. Nya pak, hampura pisan. Sanes alim bayar tapi emang acan aya artosna. Nya pak, janji minggu hareup pak. Teh. Ieu kumaha mun neureut teh? Ai maneh bena naonan kikieuan. Yeuh, dengekeun teteh. Maneh teh kedeung deui lulus sakola. Lain mah pikiran ka hareupna kumaha. Ieu mah malah kikituan teh pararuguh. Ngasilkeun duit henteu. Coba ayo. Halus teu? Lamun maneh neangan laki nu sampurna, urang mundur. Tapi lamun maneh neangan laki anu bisa nyangu, urang Naon anjing eta? Tempo atuh Ben. Gambarna ge mata kerusak anu panon nyaho teu. Ben, maneh rek kikieuan wae. Rek nepi iraha maneh kikieuan. Ayeuna teteh rek nanya ka maneh. Naon anu kumaneh geus dihasilkeun maneh kikieuan wae teh? itu teh videona tos seueur da. Teteh bade ningali. Henteu peduli aing mah Ben. Maneh kikituan cuman menang hasil video doang. Mana duitna Ben? Mana? Mikir atuh sia teh. Ieu ge bari neangan gawe teh. Ngalamar ka ditu ka dieu, teh aya loker. Sakalina aya loker. Kudu pake ADM teh. Ieu oge yakin pasti bakal ngahasilkeun teh. Cuman can waktuna. Lah, can waktuna. Kuduna ayeuna teh maneh geus waktuna digawe Ben di perusahaan kos batur. Tempo anak tatangga. Lulus sekolah barengan maneh, langsung neangan gawe. Menang pagawean.
teu jiga maneh ngan ukur jadi beban keluarga. Geus nyaho indung jeung bapa teh geus eueuh. Teteh oge ukur jadi kuli nyeuseuh, Ben. Mikir atuh maneh teh. Akurat teh. Aing emang can bisa menghasilkan. Tapi yakin suatu saat nanti oge pasti bakal menghasilkan teh. Asal teh apa? Digawein saukur di perusahaan doang teh. Geus wani maneh nembalan. Aing mah teu hayang nyaho, Ben. Si Aing sukan tong aya di imah. Teangan gawe ka ditu. Wih, ayo youtuber anyar ya, badut namben. Cek atuh tambahan juga beli minuman mah. Duh, punten tak aya euy saeb tadi kapake ongkos. Alah, siang lo badut oge, mau koret anjing teh. Tempo anak tetangga. Lulus sekolah barengan maneh, langsung nyangan gawe. Meunang pagawean. Teu jiga maneh ngan ukur jadi beban keluarga. Nas official. Sukses. Maneh teh kedeung deui lulus sekolah. Lain mah pikiran ka hareupna kumaha. Ieu malah kikituan teu pararuguh. Ngasilkeun duit henteu.